Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna barudak? Mudah-mudahan sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng sing disehatkeun sadayana. Amin ya rabbal alamin. Patepang deui sareng Ibu Amel Melisya Utami. Dinten ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan pengalaman anu matak nineung bagian ngaregepkeun. Satu acan belajar, mangga ngadoa heula nya, ngadoa di kawitan. Ngadoa dicekapkeun, ayeuna mah sok geura siapkeun alat tulis, buku sareng bimbingan orang tuanya, bimbingan sepuh. Urang teraskeun wae dina pangajaran opat ieu aya kompetensi dasar. Anu kahiji nyaeta 3.4 memahami teks narasi sederhana yang menceritakan pengalaman berkesan tema 4.4 membaca nyaring bacaan yang berupa teks narasi sederhana tentang pengalaman yang berkesan tema 4. Tujuan pembelajaran, setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan membaca nyaring teks narasi sederhana tentang pengalaman yang berkesan. Cobi aya nu masih inget, kamari urang atos ngabahas ngeunaan tukang lauk anu bager. Cing sanu hafal di dieu carita sahanya atau pengalaman saha ieu? Pinter, nyata pengalaman Raisa. Raisa di piwarang meser lauk ka pasar ku mamahna. Teras aya nu masih emut ieu pengalaman saha? Pinter, nyata pengalaman Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf kerja bakti di lingkungan sekolah sareng rerencanganna ti kelas 2 dugi ke kelas genep. Lajengkeun wae. Nah, aya teks lingkungan sekolah. Urang baca sasarangan yuk. Lingkungan sekolah teh sagala rupa anu aya di sekolah jeung sabudeureunana. Di sekolah urang upamana aya kelas, kantor guru, kantor kepala sekolah, jeung WC. Salian ti eta oge aya buruan sekolah jeung taman. Cik aya naon deui nu aya di lingkungan sekolah teh? Coba aya naon wae nya? Muhun, aya perpustakaan, teras aya ruang UKS, aya WC, teras seueur nya ruangan-ruangan nu aya di lingkungan sekolah. Tah, barang-barang anu aya di lingkungan sekolah oge rupa-rupa deui. Pek ayeuna ku hideuk tataan barang-barang nu aya di kelas hideuk, buruan sekolah sareng taman sekolah. Di kelas hideuk cobi aya naon wae? Pinter, aya papan tulis atau bor. Terus aya oge bangku, aya meja, aya kursi, teras aya lomari, aya rak sapatu, aya jam, seueur we nya pokona mah. Cobi pami di buruan sekolah. Di buruan sekolah aya naon wae? Muhun leres aya tempat sampah atau wadah runtah, teras aya deui tempat bersih-bersih atanapi tempat nyimpen bersih-bersih sapertos sapu, sapertos lapel, pangepelan, karitu. Cobi pami di taman sekolah aya naon wae? Leres, seueur tutumbuhannya. Aya tangkal, aya kembang, sareng aya pohon atau jukut-jukut nu aya di taman sekolah. Teras barang-barang teh aya nu masih keneh bisa dipake, aya oge nu geus teu bisa dipake deui. Barang anu geus teu kapake kaasup runtah. Cik naon deui anu kaasup runtah teh? Jeung kudu dikumahakeun ari runtah? Sok naon deui salian ti barang nu teu dipake nu bisa disebut runtah? Betul, leres. Nyata tilas emamen, tilas leueteun, tilas minuman kitunya janten eta termasuk runtah. Ai runtah kudu dikumahakeun? Nya leres, kedah dipikeun ka wadah runtah. Runtah mata ngotoran kana lingkungan sekolah urang, kaasup di jero kelas. Salian ti runtah, anu sok ngotoran kelas teh nyata kakebul jeung ramat lancah. Eta oge kudu dibersihkeun ku urang. Cik sebutkeun cara mersihan runtah, kakebul jeung ramat lancah. Nah, pami runtah cara ngabersihkeunna kumaha sok? Leres, kedah dipikeun ka wadah runtah. Pami kakebul tiasa dibersihkeun ngangge kamonceng. Kamari urang tos apalnya bentuk kamonceng sapertos kumaha, nyata tina bulu-bulu. Janten tiasa ngabersihan kakebul.
Terus mun ramat lancah, biasana ramat lancah sok aya di luhur atau di barang-barang anu geus lila teu dipake, jadi si ramat lancahna teh seueur pisan. Nah ieu mah tiasa dibersihkeun ngangge sapu, teras engke dipikeun kitu nya. Di luaran kelas oge kudu bebersih, kasup di WC atau jamban, ulah nepikeun ka kotor jeung barau. Kumaha carana sangkan WC tetap bersih teh? Kade ulah sok tulisan dina tembok WC nya, lingkungan sakola anu bersih teh kacida pentingna. Sangkan urang betah diajarna di sakola, lingkungan anu bersih matak sehat ka urangna. Leuwihna ti eta matak seger jeung endah katemponna. Laresnya jadi salian ti kelas buruan WC oge kudu dibersihkeun, ulah bau jeung kotor. Kudu disikatan tembokna, kudu disikatan lantaina kitu nya. Terus entong tulisan dina tembok WC. Nah, cobi ayeuna mah langkepan kalimah. Cobi di dieu aya gambar naonnya? Aya murid kelas 2 nuju ngalaksanakeun titik-titik di kelas. Cobi nuju naonnya? Leres nuju ngalaksanakeun piket kelas. Salajengna Dika nuju titik-titik di kelas. Dika nuju naonnya? Leres nuju ngahapus bor. Lajengkeun deui. Mary nuju titik-titik di buruan sakola. Leresnya nuju nyiram kembang. Nah, ayeuna mah cobi kerjakeun latihan soal ngalengkepan kalimah nu luyu jeung gambar halaman 52 jeung 53. Aya 5 gambarnya. Cobi ku hideup kerjakeun di buku paket teras engke kirimkeun ka classroom. Teras semangat terusnya diajarna, mudah-mudahan urang sing dipasihan kasabaran, mudah-mudahan pandemi covid ieu sing enggal pulihnya, mudah-mudahan urang tiasa patepang deui di kelas, amin ya rabbal alamin. Sakitu wae anu tiasa kapihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.